Allah uninga sesuai perjalanan sesuai kabutuh. Ieu butuh motor jang ai pangajian gitu. Meuli. Da butuh. Bener eta teh meuli, da butuh. Kadiekeuna teh sok dipanggil ngaos terusanan dijemput ku mobil, kadang-kadang supirna makruh. Aing kudu meuli sugan butuh. Butuh, da butuh meuli. Ku Allah tadi pangmeulikeun. Percaya teh? Butuh. Jadi pangabutuh bae. Ulah panas ku tatangga sabelah, 2, 3, 4 belah terus ulah daek dipapanas. Keun wae keun. Jadi butuh hungkul. Pepeje ulah butuh diagul-agul. Sok aya jamak kitu teh. Laras teh? Nu urang ngopokon mah pangsaena edeg nang nyeun batur. Mun boga motor alus nang saeta. Nang nyeun batur nu nyeunna kitu edeg. Bener teh? Tuh. Pokona mah ieu tukang sound ngajing parohi mah lumayan. Nya menang ilmu. Bener. Kade. Ima asal urang pangalusna nang nyeun saha? Batur. Hei urang mah sendalna ke Amerika. Jah. Namun di sabaraha 50 juta. Hebat tuh. Jah nang nyeun batur. Dewek mati pasar Ciawi. Namun di sabaraha 30.000. Geus kajeun alus nyamujuna bae lah. Nang nyeun batur tadi. Ulah edeg. Nu menang meuli 50 juta dipake sukuna bareuh. Mending 30 juta sukuna waras sehat. Kitu dunya mah ngarti teh sih. Hengeunah teuing jama beunghar barang harga meureun jeung nu ngeunah bae setruk teu ngeunah ieu. Wala baca pelabah anu teu ngeunah ieu. Nu penting mah sehatna laras teu. Mana ieu dunya mah pangabutuh bae ulah butuh diagul-agul celaka Allah ngabejaan. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Digeungkeun ku Gusti Allah kuring mah nyampaikeun. Kade eta Pakir Rohim ngageungkeun urang teh Gusti Allah. Kuring mah nyampaikeun. Bener teh? Negeri akhirat itu surga itu kami jadikan bukan buat orang-orang yang uluan fil ardi gumuluhur di muka bumi gaduh sifat anania hayang nadi ajeng-ajeng bae hayang nadi hormat-hormat bae ai ka batur mambeng hormat hayang nadi alem hayang nadi junjung tinggi bae hayang na jabatan hayang di ajeng-ajeng. Bukan untuk itu surga itu bukan untuk yang seperti itu. Ini ayatnya jelas. Tapi orang itu mana orang guys apapun yang kita lakukan semata-mata untuk ibadah ikhlas karena Allah lain jang edeg. Ibadah bagi edeg teu meunang anggot dunia. Ibadah edeg teu meunang ibadah. Enda urang salat berjamaah bae edeg lemet. Biasa aja gitu. Ya Allah hindari sifat-sifat seperti itu. Sawa dunya mah yakin Nabi nuduhkeun ka umatna. Enggeus dunya mah sementara. Laras teu? Paling lagi 100 tahun geus jarang. Laras? Cik ngacung di 100 tahun. Eueuh. Dunya teh sementara, kahirupan teh lila keneh nu engke, angot akhirat mah abadan, abadi alam barjah bae ge lila. Ai alam barjah teh alam kubur. Teu percaya mah geura Bandungan bapana bapak urang geus sabar alami di kuburan. Terus bapana bapak urang geus sabar alami di kuburan. Benar teu? Terus bapana bapak urang. Da kumaha ngomong atuh? Mereka semua hidup di kuburan diudengkeun ku Gusti Allah. Lamun menang siksa kubur kan dua alternatif. Lila sangsarana sampai ngajerit ya Rabb. Ira kiamat capek nyeri disiksa nyeri ira geusna dosa kiamat cama di kuburan menjerit meratap nu disiksa hayang geuwat kiamat geus sabaratus tahun di kuburan. Mana hirup teu hati-hati di alam dunia keeder hirup. Insyaallah. Emang ngaji keur ngageungkeun bae.
Berat hati-hati lah. Lila di kuburan teh. Tareh teh nguburna. Tareh teh nguburna. Di kuburan dihudangkeun percaya teu? Percaya teh zaman dihudangkeun di kuburan. Ji, teu percaya mah kalian. Kehidupan alam barzah jangan dibayangkan seperti alam dunia. Mana ke kuburan tuh kudu mawa belum putuh itu daek nu kitu mah. Kudu mawa dawogan di gula anjang naon diinumnya ku dewek. Mau kopi pahit, kopi amis, noga sinanahaan. Teu butuh nu kitu, butuhna ge doa. Ku doa. Doakeun. Kumaha ngadoakeunna sabisa-bisa. Datang ke kuburan minimal assalamualaikum ya ahlal kubur. Minimal gitu. Di kuburan teh resepeun ngadenge manusia nu ka kuburan assalamualaikum teh dijawab ku ahli kubur. Waalaikumsalam ya ahlad dunya. Ngan teu kadenge, mun kadenge jamak birot kabeh. Kan kunawi piurang kita ka kuburan teh. Ulah ka kuburan ka karang asup, "Heh, ieu kuburan saha?" "Ieu saha?" Salamna henteu. Kalah rame ieu kuburan saha, ai salamna henteu. Tuh. Di kuburan tuh mereka tahu siapa yang ziarah. Tuh, alamnya alam goib. Mana dina Islam mah kudu iman kanu goib. Ya. Islam mah kudu iman kanu goib. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya kabeh nu hadir di dieu meunang pahala. Pahala katingali teu. Andaikan pahala kelihatan manusia akan berduyun-duyun kepada tempat ibadah. Yakin masjid moal sok kosong majlis taklim moal aya kursi kosong juga gitu. Tadi wakilan ku jin. Saha gitu. Yakin bahwa yang hadir ke majlis taklim pahala geus karuahan diampura dosa. Sing yakin itu harus diyakini. Yang goib, kuburan goib, cerita neraka goib, cerita surga goib, pahala goib, kuburan goib, kabeh gararoib, tapi kita wajib yakin sebab diceritakan ke Allah dan Rasulnya tanpa dusta sedikit pun. Gitu. Kehidupan yang akan kita alami nanti di alam barzah. Lamun can langsung kiamat. Tuh, ayeuna urang keur digaingkeun ku situasi dan kondisi juga anjal mate areli geus aya kieu teh ariman takwa Allah seweuteun ka jalma doraka kan gitu. Entos ya. Mau nyanyi enggak? Ieu panggung awal. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Tuh. Singgah sakedeung urang teh. Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Ngek ngek ngek. Kemarin mah di kidul tuh aya luarang aos teh aku jeung nyanyi parohimna 5 lagu. Renungan nada aya tapi beda. Kuringna mawa balad. Bisa nembang malnya oleh ku artis. Ya Allah. Pepeling lagunanya. Insyaallah. Dunia bukan tujuan, hanya tempat bertanam. Artinya cek Nabi teh ad-dunya majru'atul akhirah. Amun tos maut di dunia, orang butuh dunia tuh. Butuh mobil. Tuh jalan-jalan di mana? Butuh motor. Tuh paling ge dadah motor nang Nganjuk. Gitu kan, dadah mobil nang Iridit paling gitu. Mun maut teh butuh induk kitu mah. Cik ai jalma maot mawa naon? Iya ai jalma maot mawa naon? Mawa boe. Ai jalma maot mawa boe nya hirup deui atuh coy.
Aing masieun jama maot mawa boy. Aya nu kitu jama teh. Jadi tara nempokeun jama paeh meureun. Mawa naon? Nah, mawa amal nu mana? Nu sae ngeunah nemen salamet kabeh meureun. Ari maot teh amal cerewet di bawah. Di bawah kabeh ngeunah teuing. Gitu kahari di bawah. Insyaallah. Ari tos mah teh naon cek Rasul maka bejaan cek Rasul. Yatba'ul mayit salasah gitu nya. Kuring teh nyahoon nih. Nu bakal nuturkeun mayit 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Payarji usnani wa yabqa wahidun. Payarjiu ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nuturkeun mayit 3 kahiji keluargana, 2 hartana, 3 amalna. Nu bakal balik deui 2. Naon tanu 2? Harta jeung keluarga. Geus dikubur teh. Eta bawa deui pacul. Pacul bawa deh. Bawa. Mobil bawa mobil. Eta bawa. Keluargana balik pe. Sugan we gegenten. Urang baturan karunya. Eueuh nu daekeun. Terus teh. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya jadi santapan cacing tanah ngek sampai yang tersisa kerangka begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan dari kamar yang indah terus gitu. Wah nu daekeun ieu tempo teh aing sieun. Coba seperti itulah. Tinggal menang nikmat tak menang siksa kumaha perbuatan di dunia. Lamun jalma mau terkenang kebaikana insyaallah menang nikmat kubur. Lamun jalma di alam dunia na tukang nyen goreng terkenang kagorenganana insyaallah menang siksa kubur. Mana di alam dunia sing pinter-pinter nyen jasa kebaikan. Supaya apa? Terkenang kebaikannya. Itu. Panen rumah tangga anggesan ge sok terkenang suami nu baheula teh. Galak. Terkenang. Terbayang nostalgia. Wah tamah kono, ieu mah bager kan gitu. Terkenang jama teh. Baik buruk akan dikenang. Artinya apa? Ketika baik dikenang baik, buruk terkenang buruknya. Ketika orang terkenang baik, maka mereka orang bahagia. Maka orang jeung jama ulah sok naon namina teh, ulah sok perhitungan berbuat baik. Sebab berbuat baik teh hakikina jang urang. Os urang barang bere, ai barang bere jang batur jang urang. Ai barang bere jang batur jang urang. Jang urang atuh tadi bikeun. Jang batur, jang urang sina. Oh gitu, pahalana jang urang. Kumaha cek Gusti Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Naon rupi kasayan gitu. Kasayan yang kamu kerjakan, yang kamu berikan, mun sedekahnya apapun kebaikan yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu berikan li anfusikum untuk dirimu sendiri. Tajiduhu indallah, engkau akan menemuinya nanti di hadapan Allah. Mana ari pahala kebaikan ulah sok di Arab teuing di dunia, da Allah ngajanjikeun engke di hadapan Gusti Allah. Adapun di dunia diberi kebaikan dengan fadilah, dengan anugerah, dengan berkah, dengan rahmat, itu maka dedeh pak kanyaah Gusti Allah. Kayak gitu be. Da sebabna kieu jalma lamun man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alah eta itu dunia akhirat. Yang berbuat baik kembali kepada dirinya, berbuat buruk kembali kepada dirinya. Doli setan mantong dibere dadok naik kawas gitu. Kan gitu. Enggak usah kondangan, dadok naik tara kondangan kan gitu. Terus teh ulah bogo ka anak jama eta aing mah nyaho keluargana rarewel nyahoun. Anakna ka bawah. Ulah eta maaf turunan jama pelit nyahoun. Terus teh
Jadi perbuatan baik kita itu jangankan kepada kita untuk nanti di akhirat, di alam kubur di akhirat, di dunia baiknya kadang-kadang bisa turun ke anak incu gara-gara kelakuan goreng undung bapana. Gara-gara mama kawas gitu aing sama ngaromong goreng. Mama nasilah. Hati-hati. Makanya jangan enggan berbuat baik. Encek bahasa sama teu dibalas ka urang, ka anak. Teu ka anak, ka incu. Incu terus kanan ke dituna terus gitu pasti akan ada balasan dari Allah. Sebab baik kenangan gerak itu eta mah nyaho ti dituna yang nyaho eta mah ti dituna ge jama pelit kabeh nyaho gitu kan nya eta teh gara-gara naon akhlak leluhurnya gitu kan. Nah makanya lamun zaman saya mah tah eta mah mamah ge terang eta mah turunan jamaah sararae tuh gitu kan. Eta mah bahamna saya kajeun teu gaduh ge tara barang bere ieu. Gitu. Kajeun teu gaduh ge tara barang bere. Tos lah puting ayeuna mah ngajina keur pandemi soalna. Nu penting kahartikan nya. Mudah-mudahan urang sadaya dijankeun jaminu kang hidayah inayah taufik ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif baina huma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Siti Julaiha wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ali wa Siti Fatimah Jahra. Allahumma ij'alhuma usratan sakinatan mawaddatan warahmatan indaka ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa janil fawahisa ma dhaharan wa ma baton. Allahumma barik lana fi asmaina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsib anna minal ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsya wal munkar wasyuyufal muhtalifata wasyadaida wal mihan wasu'al fitani ma dhahara minha wa ma baton. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tuqbina wal muslimin wa qina wa iyahum sarra masaibud dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung hapunten. Bila hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.